أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Jalma nu hirup di dunia moal pasti coba jang mujizat tiap jalma ku musibah jeung pilara sagala macam musibah tilu bentuk ceuk syariat hiji ujian tong salah ka jalma rajin ibadah dua bentukna teguran ka jalma anu beriman tapi nyingsal ti aturan ameh balik ka pangeran tilu azab ti pangeran ka jalma anu nantangan mangparjauh tina aturan bari nang tangan siksaan lamun musibah geus datang tapakuran diri urang kanu mana urang mandang nu tilu gerapek pandang lamun diri sok ibadah wajib sunahna dilampah sok taat kana parentah nu dicontoh Rasulillah sing yakin eta ujian pikeun ningkat keimanan sing sabar terus tingkatkeun darajat rek ditaekeun tapi mun urang geus mangpar kana hukum mulai ingkar teguran ti Maha Gopar maka lobakeun istighfar komo lamun geus nantangan mangparjauh ti aturan maka eta kasusahan mangrupa azab pangeran gerak tobat tina dosa balik ka aturan syara samemeh datangna murka ti Gusti
Gusti langkung pohara. Cekaul Imam Ghazali, ayyuhal waladi aji, tina pasal anu kahiji, yen Allah geus teu paduli, nyaeta nalika jalma disibukkeun tina dunya, gampang sagala rupana, tapi hese ibadahna. Geus eueuh pisan kasusah, jabatan harta ngalayah, imah mobil serba mewah, tapi jauh ti ibadah. Mun geus kitu diri urang, tong jongjon ulah sok tenang. Justru urang sing hariwang, boa istidraj nu datang.